Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejarah carios si doclo cubu saketi guriang 7. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar jan teu hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teh nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Si doclo basa ningali si cakar iblis geus ancur lebur. Ukur ngajanteng we atuh molohok merhatikeun kaayaan mayit babalatak. Teu sangka nya lamun di eta patempatan teh bakal aya kajadian anu samodel kitu. Dirina teh hanteu miharep aya korban, tapi teteh geuning musuna teh paraeh kabeh. Teu sangka bet kudu jadi kieu kaayaanana yeuh. Alah, ieu mayit pabalatak jeung deui kabeh geus ajal binasa, sok padahal mah uing mah teu boga maksud pikeun ngabinasa. Ngan beuneunan mana kieu oge. Nya da pagaweanana sorangan anu malines ka dirina. Bisa jadi ieu teh anu disebut hukum karma teh ya. Kitu cek kerentes hate si doclo. Teu lila si babasi upay nyampeurkeun ka si doclo anu ngarasa bunga lantaran teteh lah si doclo teh geus unggul. Musuh-musuhna teh geus palastra kabeh alias ajal binasa. Saderek teu kudu naon. Nya koh uing mah teu kuna naon. Salamet masih keneh ditang tayungan. Ngan bae teu sangka bet aya kajadian samodel kieu yeuh. Ieu mayit manis saloba-loba. Kabehanana geus ajal binasa. Nya, meureunnan ieu teh akibat tina pagawean jahatna. Ayeuna narima wawalesna. Emang ngarasa bunga kajahatan bakal ngurangan. Nya atuh mudah-mudahan we. Sabada ieu komplotan jalma jahat teh geus arajal binasa, kajahatan teh bakal ngurangan. Ngan bae ari kangaranan kajahatan. Najan nya ieu nu kasebut ulon-ulon kajahatan nang geus mararaeh, geus mararaot. Tapi ari nu jahat mah pasti bakal aya. Lantaran ai ka nu bener jeung nu jahat teh nya salawasna aya. Moal nepikeun ka teu aya da kepuh kapanan sagala oge papasangan. Nya, kapan sagarupa oge papasangan. Kumaha ari geus kieu? Ayo, urang gancang tinggalkeun ieu patempatan. Ih heula ulah waka indit. Kapan katingali itu mayit pabalatak. Najan enya eta mayit teh jalma jahat. Tapi kapan sarua manusia, hayu urang pulasara sakumaha mistina. Urang kurebekeun piraku atuh patinggal ler kitu. Nya lamun seuk ditinggalkeun teh meureun engke bakal jadi korban sato galak. Urang salaku manusia boga kawajiban pikeun mulasara layon babah. Hayu ayeuna mah urang pulasara we nya layonna. Nya kudu dipulasara heula atuh. Kitu cenah eta layon nu geus bating kaloler teh rek dipulasara we sakumaha mistin. Ngan bae si doclo teh henteu hese. Lantaran si doclo teh kapan boga ilmu anu bisa ngadalikeun taneuh. Laju we atuh nenjra gelem. Layon nu pating kaloler teh kiwari pating balasak malahan mah geus aya dina cerot taneuh kiwari lita deui. Sabada ngurabekeun layon mah atuh si doclo teh laju we ninggalkeun eta patempatan. Dituturkeun ku babasi upay arek balik deui ka pilemburan.
Mangsa kaum dangu sabada musuh-musuh nasi docelo kabeh geus ajal binasa. Bener we kayaan di pilemburan teh kiwari mah geus hanteu pati teuing loba kajahatan. Tapi si docelo jeung si babasiu pai teh tetep ohe ngalang-alangan ka pilemburan. Seja ngajalankeun dharma tulung tinulungan ka sasama. Urang kocapkeun ayeuna mah heuleut sabulan ti harita. Basa si docelo jeung si babasiu pai keur ngalang-alangan ka pilemburan. Duanana teh bet katarik perhatianana. Aya sabuahan jalma anu keur raribut we. Lantaran cenah aya sayembara kitu. Si docelo jeung si babah teh atuh penasaran laju disambeurkeun. Anu keur raribut teh laju we ditanyana sayembara naon cenah. Aya naon mang mani raribut kitu ku uing bieu kadenge sayembara kitu. Nah sayembara naon? Ilih jang, alah di kerajaan Tarumanagara teh ngayakeun sayembara jang. Nya aya sayembara ujang kapanan eta cenah. Putrina Kangjeng Prabu Jaya Singawarman teh nuju teu damang. Tos kaitu ka dieu teu acan aya anu sanggem ngalandonganana nya dugi ka disayembarakeun. Oh kitu kutan teh di kerajaan Tarumanagara teh keun ngayakeun sayembara. Loh, nah gering naon cenah eta teh mang? Bi, ari cek beja anu bisa dipercaya mah. Lumpuh ujang eta Nen Putri teh. Tak kitu jang. Jadi eta putrina Prabu Jaya Singawarman teh lumpuh alias teu bisa leumpang. Malahan mata baca jang. Dina ieu salmaran. Sing saha anu bisa ngubaran ieu Nen Putri bakal dikiwinkeun. Bakal dikawinkeun jeung putri raja. Da eta tuh bakal tingku geus taak kaitu ka dieu diubar aber. Tacan aya tabib anu mampu ngubaranana. Alah, cacak-cacak lamun emang bisa ngubaran mah. Emang oge arek miluan sayembara. Sanu teu daek atuh dikawinkeun jeung putri raja. Ih teu sagawayah ieu kapan tah baca tah. Anu bakal dikawinkeun teh nya lamun seuk aya pamilon anu bisa ngubaran. Lamun ieu pamilon teh masih keneh jajaka alias ngora keneh. Ari mamang geus sakitu kakolotanana. Moal daekeun atuh Nen Putri oge. Jeung asa pamohalan dina nyana oge jadi tabib. Pamohalan bisa ngubaran. Lantaran kapan jelas tabib anu geus kasohor nu aya di karajaan oge teu sanggupeun. Komo atuh tabib-tabib anu aya di pilemburan. Moal aya nu sanggupeun ieu lantaran kasakitan teh memang kasakit anu aneh. Da cenah mah cek beja. Eta kaayaan sampean Nen Putri teh sehat. Eueuh kakurangan itu jeung ieu urat-urat sarafna ge eueuh anu kaganggu. Ngan bae ngadadak dumadak lumpuh teu bisa leumpang. Acan kanyahoan sabab musababna tak kitu. Oh jadi kitunya. Jadi nu bakal dikawinkeun sote dibere hadiah dikawinkeun lamun masih kena jajaka. Kumaha ari nu geus kolot? Kapan beureunan sarua tuh hayang menang hadiah. Tah baca ieu baca. Matakna kudu diajar maca. Ih, tah lamun anu geus kolot mah moal arek dikawinkeun jeung eta putri. Tapi arek dibere hadiah anu kacida gedena. Docelo jeung si babasiu pai teh ngabandungan pinu perhatian. Duanana teh jadi kataji ku eta sayembara. Ari si docelo mah jadi boga pamikiran. Kumaha cenah lamun ieu si babasiu pai teh miluan we sayembara lantaran kapan si babah teh lain tabib sambarangan. Bisa kasebut tabib saketi anu dipiharep bakal mampu ngubaran eta Nen Putri Nilawati. Sabada ngadenge beja ngeunaan eta sayembara. Si docelo ngajakan si babah bikeun ini teh cenah ka karajaan Tarumanagara nyata kabuzeur dayu. Kumaha babah? Lamun babah geus we atuh miluan kana eta acara sayembara. Uing mah boga kayakinan babah bakal bisa ngubaran. Pangaranan kapan babah mah boga ilmu ngubaran anu kacida hebatna. Uang kaning kapan hadiahna ge lumayan babah. Bakal dibere nya hadiah anu gede pangajina pon kitu deui lamun babah katarima bakal dikawinkeun jeung eta anak raja babah teh meureun bakal jadi raja kaituna teh.
atawa santena boga jabatan. Oe dikatari ku eta sayembara. Lantaran oe mah dina nulungan teh henteu miharap hadiah. Lamun enya eta anak raja butuh ku pitulung oe. Ku oe bakal ditulungan. Tapi moal arik miharap hadiah estuning kudu ikhlas ulah aya gantar kakaitan. Itu amanat di guru oe. Jadi babah mah teu kabita ku hadiah nanya. Tapi arek ngubaran mah daek. Nya alus atuh kitu mah babah. Tetela babah teh tabi bisa jati. Anu saja ngamalkeun ilmu teu miharep balesan. Tapi kapan geus jadi kewajibannya babah urang tunulung tilungan ka sasama. Nya eta anak raja teh urang tulungan we ka itu babah. Nya urang tulungan sugan jeung sugan atuh ku babah mah bisa cager. Keur mah kapan antara uing jeung eta pihak kerajaan teh boga hubungan anu hade. Moal hese lamun nepikeun ka urang ka itu teh bakal dibageakeun, bakal ditarima babah. Nya taya salahna. Lamun oe dibawa ka itu, sugan jeung sugan oe bisa nulungan, bisa ngubaran. Gitu cenah eta si babasiu pae teh bakal daek we lamun diajakan ku si Docelo ka buseur dayeuh pikeun ngubaran anak raja Tarumanagara. Cag urang tuna si Docelo jeung si babasiu pae anu keur lumampa arek ka karajaan Tarumanagara atawa ka buseur dayeuh. Ayeuna mah urang caturikeun di karaton. Nyata di karaton kerajaan Tarumanagara bener we. Kaynya teh loba anu daratang nyata para tabib atawa para dukun anu hayang miluan kana acara sayembara. Malahan mah katempo aya saurang lalaki anu pangawakanna teh jangkung badag. Make papakean sarua hideung kawasna bae eta jalma teh saurang dukun. Sedengkeun satukangeunana ge katempo. Aya dua urang lalaki jeung awewe anu geus aya umuran anu boga kamampuan sarua bisa ngubaran. Eta tilu urang jalma teh sabada ngahadap ka Gusti Prabu Jaya Singawarman. Laju atuh dibarawa ka kaputren. Basa tepi ka kaputren kasampak bener we enden Putri Nelawati ti dina kayaan ngagoler dina enggon. Katempo salah saurang di antara anu tiluan teh arek nyobaan narekah ngubaran enden Putri. Ampun Gusti, jisim abdi saja nyunkeun idin. Bade nyobaan ngubaran enden Putri. Nya, asok kanjang ngubaran. Sabada menang idin ti Gusti Prabu Jaya Singawarman mah. Eta lalaki anu jangkung gede teh geus teu asa-asa laju we atuh. Gek diuk sila mani-mana kok kawasna bae arek mariksa. Nah naon atuh cenah sabab musababna anu ngajadikeun eta anak raja teh lumpuhan teu bisa leumpang. Rada kabal kituna teh. Ngan bae eta si lalaki anu jangkung gede manehna teh mani kaget. Katempo kokodek jika anu manggih kabingung. Teulilah atuh laju nyampeurkeun ka Gusti Prabu Jaya Singawarman. Cedok nyembah tekung silapok atuh cacarita. Ampun Gusti, jisim abdi teh sanggam kanggo ngalandongan ieu enden Putri. Margi. Teu kapendak panyawatna. Laras kasakitna teh sanes kasakit biasa. Malihan mah nembe jisim abdi nyobian ngimplang-ngimplang nah naon atuh sabab musababna. Kalah ka jisim abdi bade cilaka. Aya kekuatan anu kacidarongkahna anu teu sanggam kanggo ngungkulanana. Tak kitu Gusti. Panuhun. Salira Gusti Prabu lah benu. Kitu cenah ceuk eta dukun anu pangawakanna jangkung gede teh teu sanggupeun lantaran kasakit enden Putri teh lain kasakit biasa. Malahan maya kekuatan anu kacidarongkahna anu bakal nyilakakeun ka eta dukun. Atuh Kangjeng Prabu ge ngan teu bisa kumaha da puguh ge kitu kabeh tabib kabeh dukun ge eueuh anu sanggupeun. Sedengkeun dukun anu duaan deui basa mireungeuh eta dukun anu jangkung gedehan teu sanggupeun atuh mani panasaran. Nah bener cenah kasakitan teh lain kasakit biasa. Salah saurang di antarana teh cedok nyembah ka Gusti Prabu.
bari ngutarakeun maksudna arek nyobaan narekahan. Punten Gusti, jisim abdi bade nyobian nareka. Bade nyunkeun idin we ieu teh. Enya kainya geura ubaran. Sugan wae atuh nini mah bakal bisa ngubaran anak kaula. Mohon mangga Gusti manawa sareng manawi. Nyanden putri teh tiasa dilandongan ku nini. Ngan panuhun we ulah dugi ka Benu saupami nini ge mohon teh sanggem kitu tah. Margi kapan ieu mah nareka namina oge. Kaula moal arek Benu atawa mere hukuman ka jalma anu teu bisa ngubaran. Asok ayeuna mah ulah loba catur. Gancar gara ubaran anak kaula. Sinini kurang iroe atuh manehna teh nareka ngubaran edan den putri Nelawati. Ngan bae beda cara sinini mah henteu ngimpleng-ngimpleng heula. Laju we atuh dampal sampean eta den putri teh dicepeng. Laju we diurutan, dipencet urat-urat pentingna. Ngan bae sinini teh atuh mani kaget nu lain dikieuna lantaran bener we kayaan urat-urat penting mah henteu kudu kieu. Basa eta sinini mencet palebah indung suku den putri. Sinini teh mani ngaranjuk kaget lantaran kana leungeunna teh kawas aya setrum we atuh nu ngaranjeun ka cida pohara kuatna. Nepikeun ka eta sinini teh ampir-ampiran ngajengkang. Aduh Nah ieu teh mani ngaranjeun kieu. Alah ampun Gusti. Nya teteh lageuning ieu den putri teh sanes ngaranapan kasakit biasa tapi kasakitan teh kawilang kasakit anu aneh. Hapunten we nini teh teu tiasa ngalandongan ieu teh Gusti. Saupami ditarasikeun muhun nini anu bakal cilaka ieu teh. Gusti Prabu Jaya Singawarman teh atuh maneh anjelu teteh lah teu sarua we sinini oge. Henteu sanggupeun pikeun ngubaran nu jadi anakna. Ayeuna mah kari bagean eta si Aki anu katempo molohok kaget mata simeuteun. Tetela geus ka Bandungan. Dua dukun oge henteu sanggup pikeun ngubaran eta den putri. Ayeuna giliran manehna anu kudu nyobaan nareka. Tapi kajurung kurasa kapanasaran jeung kapan matak miluan sayembara ge hayang meunangkeun hadiah. Eta dukun teh laju nyampeurkeun ka eta den putri Nilawati. Laju narekah diwe sarua kawas sinini pon kitu deui si dukun anu awakna jangkung gede. Eta si Aki teh laju atuh kek diuk sila mani-mana kok ngan bae beda ieu mah carana jeung anu duaan. Si Aki mah bari mawa parukuyan sagarupa. Parukuyan laju diseungeut, gur atuh hurung. Perepet-perepet menyan dibeuleum ka aembeu di eta rohangan kaputren teh seungit mani malahung. Katempo eta dukun teh gerayam-gerayam hapatkeun jang jawokanana. Teuing nanahaon da puguh kapan henteu kadenge ukur kegerayaman. Katempo awak si Aki atawa eta dukun teh pating kalatar. Ter. Katempo pating kalatar kayaan di kaputren keradak jadi ingkeung atuh mata pika keungeun jeung pika sieuneun. Dina sakujur awak eta si Aki kesang mimiti bijil. Renung dina tarang malahan mah awakna teh nepikeun kaji bergatu bulairan ku kesang. Tapi si Aki teh masih kene diuk sila mani-mana kok. Masih tetep kene tagen we nyobaan nareka. Ngan lila kalilaan si Aki teh atuh mani ngaranjuk kaget. Lantaran parukuyan teu ngadak mancaura. Bari jeung tarasa ku si Aki teh aya kakuatan anu henteu katingali. Kabantingkeun awak si Aki nebikeun karubuh ngabebengkang geus henteu walakaya. Alah. Ampun Gusti, jisim abdi henteu sanggem. Teteh lagi ningkal panyawat. Den putri teh sanes kasakit biasa, sanes panyawat biasa. Tapi pada melan makhluk goib anu mikahay kahoyong ka den putri. Alah, jisim abdi ampir-ampiran we cilaka. Untung teu ajal binasa oge, sanes bantrak-bantrakeun. Ngan bae duka ti mana teu kauninga. Alah, cek si Aki kayana teh ripu. Bari katempo jiga anu reuwas soak meureunnan.
Lantaran untung we cenah masih kene bisa salamet hante nebikeun ka ajal binasa. Atuh Kangjeng Prabu Jaya Singawarman ge kaget lain di kieu na teteh lageningan anakna teh bener boga kasakit anu aneh. Kapan bieu ge meunang beja cenah lamun kasakit nanti dipalukarekeun ku makhluk goib. Bisa wae bangsa lelemat-lelemut anu mikahayang ka anakna. Sabada eta dukun anu tiluan hante sanggup ngubaran atuh laju we dititah marulang sedengkeun Gusti Prabu Jaya Singawarman katingali raraina semua alum nguyung pon kitu deui ngamukareuwas lantaran inggis ku bisi rempan ku kayaan. Inggis we cenah eta Den Putri Nilawati teh bakal ngarandapan cilaka leuwih ti kitu lian ti kayana lumpuh. Bisa jadi cenah kangaranan depi kahayang ku makhluk goib. Kumaha lamun sukmana teh dibawa ka alam goib. Ku kitu na laju atuh ngumpulkeun para pini sepuh kerajaan badami pikeun nang tayungan nu jadi anakna. Para pini sepuh pon kitu di para pangagung anu aya di eta kerajaan Tarumanegara teh atuh bingung kumaha cenah ngungkulanana kangaranan ngungkulan bangsa gaib. Beda jeung ngungkulan bangsa jelema. Lamun kieu mah cenah kudu aya jalma anu ahli dina pergaiban. Soko makapan anu mikahayang ka Den Putri Nilawati teh lain bangsa gaib biasa, tapi bisa wae makhluk goib anu gagah sakti manraguna anu acan kanyahoan saha-saha jeung ti mana datangna. Geuleuh mitra. Waktosna geuning barantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita Sidocolo Cupu Sakti kuring tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya pratosanana apuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.